Isuk-isuk sibuk jeung seusehan, burit ge angger we teh jauh-jauh tina seusehan. Can anggeus beberes budak kaburu nyaring lanjut we di mandian teu hilap ngalanjutkeun beberes deui. Atos beres ibak atos asaran ayeuna abdi bade nyayetan heula cucian. Biasana mah samemeh ibak ku abdi teh tos dijayetan cucian teh tapi ayeuna mah sabalikna kalah ibak heula lanjut we nyayetan cucian. Ah kumaha daekna we inusihana mah kumaha karepna barang gawe naon-naon oge. Ieu teh cucian kat saabreg-abreg kieu teh kur 2 hari nya pamirsa. Ieu teh nyuci teh abdi teh 2 hari tadi cuci teh ayeuna kat pinuh geuningan. Muhun nya eta alhamdulillah halodo ayeuna mah janten gararing sadayana kitu. Loba geura lamun usum hujan nya cucian seueur nya pagawean teh dan kieu mah geuning kalah nambahan unggal poe teh boro-boro kangurangan. Da geuninganan sami wae nek usum halodo rek usum hujan komo ning cucian teh seueur wae nya ampun pisan. Ah entos we ulah ngeluh wae ayeuna mah urang lanjutkeun we titilep. Da sok enakeun kitunya pamitos nyaetan cucian teh langsung we ditilepan kitu. Jadi we langsung beres we pada melan teh. Jadi henteu babaratak teuing kitu pamintos rengse emam sok alhamdulillah senang kitu kana hate teh tapi teu lami oge ngalieuk we kana mesin cuci tos pinuh deui eta teh. Rek teu pinuh kumaha atuh da meureunannya ari jalmi opatan ari mesin cucina kur hijinya meureunan numpuk di dinya sadaya acu kotor teh. Alhamdulillah tos beres geuning titilep teh ayeuna mah lanjut urang sapukeun da geuning ngareres ieu teh batana. Ieu teh caritana sihana nuju bobo encan gugah nepikeun ka ayeuna teh jadi jongjon kitu barang damel teh. Karek anggeus diomongkeun torojol ning tuh ti kamar bari nyanyanak samping. Nya eta meureunna tadi teh tos diais ngompol geuning tuh kana sampingna oge ah urang lanjut we ayeuna mah canak heula ka jamban urang langsung we ibakan. Teu lami ngaibakan age ning tuh tos beres we ayeuna mah urang langsung we ku abdi teh enggal-enggal diacukan langsung we enggal-enggal deui urang sisiran. Da ari keur bager mah bager kieu nya gugah bobo teh henteu rungsing tapi keur rungsingna mah sok pusing geuning ka urangna oge. Tapi da ayeuna mah alhamdulillah langsung main ning tuh abdi bade langsung we ngalanjutkeun ieu paperen dan nu dipayun mancan diberesan. Tong aneh di tan abdi mah sagala keler baskom piring oge jadi mainan sihana matakan saur abdi teh teu geura perenan ieu mainanana kajurukeun. Ning tuh ngagugu alhamdulillah abdi merenkeun piring sihana merenkeun odong-odong. Can anggeus ieu teh sasapuna mah pamirsa ngandanya eta geuning tuh hayang dipeluk heula hayang diais heula cenah ah kieu we heula ayeuna mah. Nya da ari ibu-ibu mah peperen teh hese anggeusna loba pisan gangguanana teh tapi da ayeuna mah sakedik deui beberesna oge.